Karasa tayang lewat telang sarang diri abdi ada di Kulan cik Gusti atuh kumaha mana nyeri nyerita oh iya lah tayadai hirup ke di sapu batur abdi mah Yuni kalakai Pak Haji Agus Lioba ayah Pak Haji Agus abdi mah Yuni kalakai mah budak kabawa ku angin kahujanan kaibunan gepan tresna abdi mah Yuni kalakai kahujanan kaibunan gepang tresna teu aya bobot pangayon keur kang pilot kasadi teu nyak serak tamah sumarama nandangan batasan Pak Haji Agus Lioba iraha atuh kuligan mun peuting sok asa gering bray berang ngebarusinang Bapak Bupati Subang mun peuting sok asa gering bray berang ngabarusinang kumaha tukang pilot hate tutek sumeredet sumia karangsang baya perih lir nu digerikan dunungan ayah teuing budi dianun jajang tua sarek tutung ingetan munggulak lapan jajang tua sarek tutung ingatan munggulak lapan ingetan mah kumaha salah jeung Ibarat